nangtung ka mana wae. Aduh, da ieu saprol pepe. Da atuh hese ieu mah baheula ku Kang Dedi Mulyadi diurus di pasantrenkeun salat di masjid koropak masjid leungit. Sina sakola maca teu daek bisa maca. Ijazah mah boga ieu teh ngan baca jeung nulis teu bisa. Aduh, geus hayangna jadi naon cek aing teh sia teh Egi, hayang jadi saprol pepe cenah. Maksudna mah satpol pepe cenah. Geus pangmalikeun baju alus bajuna tuh tulisanna lagi saprol pepe. Kamari menta deui. Hayang ganti cenah Om Jen baju teh, baju naon? Baju nu pangkatna pangluhurna bisa marentah ka Satpol PP. Ah, juang nyeunkeun ku aing teh baju linmas. Tah ieu ge cek aing teh alus. Oh, ieu pangkatna luhur cek aing teh. Mantap kamari mah pake baju eta warnana. Kan gitu. Teruskeun deui cicing ge. Nangtung ngabadega di dieu ulah waka ngaganggu aing. Komo cubak-cabak ka bujur jeung kanjut aing.